warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rambe. Mikir semangat gitu. Sekali deh. Sampurasun. Rambe. Kumaha damang sadayana? Alhamdulillah aku lagi dalam mama. Tepangkeun abdi Adinda Al-Zahra Putri Gunadi di kelas 17. Dinten ieu abdi bade ngadongeng carita babat anu jujeurna kian santang. Satu acan ngadongeng aya anu tos kuningan kana carita babat kian santang. Pamija acan aingnya hayu urang dengokeun caritana. Kieu caritana. Kian santang teh putra Prabu Siliwangi anu kalah gagah tur sakti. Di Pajajaran komo di Pulau Jawa mah kian santang teh teu aya di dalam oge anu sanalina. Dina hiji waktu kian santang teh ngadeuheus karangan. Kunjungkan ieu dina teh hayang ningali geuning sorangan. Hayang taruh anu jajahan ngan teu aya anu sanalina. Gedangu kasauran putrana kitu, Prabu Siliwangi teh geuwat bari ngawuran para ahli di kerajaan. Menta bombolongan sugan aya anu tiasa kasaktian kian santang. Ditanya kitu, para ahli nujung teh kabehanana kabigeum. Teu aya anu nenggalan. Ngan teu lila, ujug-ujug aya aki-aki anu nyamperkeun ka Kanjeng Ratu. Saha anu biasa dengan kasaktian tuan putra. Jauh di sana dan jangka ayana diragi Mekah. Karena bagenda Ali. Jeung eta aki-aki teh. Saha kira-kirana anu bakal unggul? Lamun putra kaula Tanung jeung bagenda Ali. Prabu alik naon? Aneh pisan. Samemeh eta sabani ngajawab eta. Eta aki-aki teh geus naleunit. Duka ka mana nulisna? Ti harita kian santang teh dengan cicing. Hayang gregok panuku jeung bagenda Ali. Hayang taruh ngadu jajanan. Hiji waktu kian santang teh pamitan karamana Prabu Siliwangi. Sejamnya indit ka negeri Mekah, rek nepungan bagenda Ali. Saenggeus diwidian kuramana, hiji bae anjeunna teh angkat di Pajajaran. Bubuhan manehna teh jalma sakti, leumpang mah teh napa kancang. Nyaeta leumpang di luhureun kudu cai. Gancang kaditu kakulonkeun. Barang lebih ka negeri Mekah, kian santang teh baketun aki-aki anu keur lila dihandapeun ka lakonna. Ki, punten, cicok keuneukeun di mana aya bagenda Ali teh? Ceuk kian santang. Saha ujang teh? Pokna eta aki-aki teh kalah malik nanya. Kaula teh kian santang di Pulau Jawa. Kaula hoyong tarungan jaga teh sareng bagenda Ali. Cenahna anjeunna teh jalma sakti. Gitu. Hayu atuh. Aki anterkeun. Si eta aki teh ngajak indit kaditu. Kian santang teh
ge sababaraha lain kah? Eta aki-aki teh pemerintah. Itu aki tinggalan. Cimpang nyokot kerja. Kian santang teh gawat balik. Maksud rentang nyokotkeun eta itu. Ari eta itu teh lancep di hadapan tangkal pohon korma. Kian santang teh nyabut eta itu. Tapi eta itu teh teu cabut-cabut. Kian santang mamatkeun ajian. Eta itu teh teu cabut deui. Kitu jeung kitu bae unggal manehna teh nyabut eta itu. Karasa bagus pisan. Kalasunguna anu anggeus karatana. Geus ngarasa kitu, Kian santang teh geus ngokot kesang. Kian santang teh dimiki boga curiga. Yen eta aki anu boga itu teh lain jalma samanehna. Saha saendana anjeunna teh ceuk Kian santang bensin. Eta aki-aki teh ditanya kitu ukur seuri bungkuk. Ya kaulah undanganku, ya kaulah undanganku Kian santang teh. Kaulah Bagenda Ali. Nadamu gitu, Kian santang teh lumpuh bae di hadapan sampean Bagenda Ali. Manehna sadar, manehna tahu, yen sadar. Kasatkanana teh ngan sabut tungtung umpama dibandingkeun jeung ilmu kebutuhan Bagenda Ali. Kaulah tahu sumarah diri hoyong guru ka Kanjeng Bagenda. Ceuk Bagenda Ali. Tapi anjeun kudu asup agama Islam. Ucapkeun syahadat heula. Wawon Bagenda Ali. Di harita Kian santang teh asup agama Islam sarta terus berguru. Melibat baganda agama Islam bila di Mekah. Sageus ngarasa cukup ngaal ilmu, Kian santang teh mulang deui ka Pajajaran. Kian santang diwidian ku Bagenda Ali. Kalayan yang manehna teh dibere pancen kudu nyebatkeun agama Islam di Pulau Jawa. Aya anu dua barang anu dibekelkeun ku Bagenda Ali. Nyaeta tasbih jeung kitab Al-Qur'an. Kian santang teh mulang ka Pajajaran. Tuluy nyebatkeun agama Islam di Pajajaran. Teu saeutik rahayat Pajajaran anu tuluy ngagem agama Islam. Ari ramana mah tergesa ngagem agama Islam. Dibarengan ku sawatara prajuritna, Prabu Siliwangi teh ingin di kerajaan. Pindah hari itu ka Pakibulangan. Ceuk sakawol di dinya mah anjeunna teh liang teuing ngalengit kamana. Ari prajuritna mah minda rupa jadi kamana. Ceuk sakitu anu kapihatur ku abdi. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanat anu tiasa ditopikeun dina dongeng ieu nyaeta urang guru jadi jalma anu dina hati atau tong gede hulu. Salpe loba jalma anu bangunna lebih ti kami urang. Ceuk sakitu anu kapihatur. Hatur nuhun.